Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sahabat Ediana di mana wayana dina ungin wayana sendiri tah ya aksara Arabnya dipengker tertinggal tah simpuri menuju aya di hiji pondok pesantren di mana di hiji tempat di daerah Bojong, Desa Bojong, Kecamatan Pangeupeuk, Kabupaten Garut. Simkuring pada nepangan Rijal Soyos salah Soyos Ustad muda anu ganteng terang Habib Bahar. Ieu malu ganteng atuh teh Habib Bahar. Kade ukti sahabat baper di mana we ayeuna nya pilih baper ieu. Pokona mah di dalam nu ayeuna simkuring bade expose Ustad muda. Aduh, kamu kapayuna insyaallah dijantankeun narasumber tong ka mana jamaah di mana we ayeuna sahabat jamaahnya sahabat muslim ukti kadera sahabat baper dulu jadi di pesantren simkuring ya. Insyaallah lah di expose panten videona simak ulah ka tamat cekidot tong ka mana tetap pancet terus di TV channel. Assalamualaikum jamaah di mana wayana nya. Tah tinggal di Salu lain mah beda tuh ulin ka pantai jeung ka pesantren nya. Sadayon bajuna oblong ge ke Salu. Tah konten di payun seperti saya salah satu asisten muda ya. Nganya kasep. Tah ieu anu dicarioskeun dari teh nya. Enten tepangkeun namina Rizal. Tuh Ustaz Rizal tadi tuh nikah sebenarnya ya kasih nikah kan ya bukti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wanita namanya di TV channel. Di TV channel alhamdulillah kasuntingan tamu. Niatnya masih silaturahmi ngan tujuanna nama bukan nama. Yang aku simpurin jadi tampil dan tujuanna silaturahmi. Nanti diteruskan tujuan misalnya sama bukan nama. Nanya rokok sareng kopi gak di. Yang rupanya bukan tapi teh bosan milarian rencang itu milarian batu saudara-saudara. Kali itu teh ada nabi tapi teh lah kerja nyerah kopi wes ada rokok. Gus kerja nabi alhamdulillah yang ada ke pasar teh. Alhamdulillah nyerah kopi gitu. Hidup deui planning heula sacara atau rencana heula. Penulang keur mondok teh berenang. Urang cita-cita yang mau pesantren Ayana cita-cita boga hayang boga pesantren teh di saprak pesantren. Nah, sata acara buat ke pesantren mah kalain hayang jadi ajengan, hayang jadi TNI. Ari siban teh ajengan mah yang tidak ajengan cita-citanya lain mah itu di TNI jeung Eta mah bageula kerjaan pondok, tapi saprak pondok betah memperdalam ilmu agama, punya cita-cita pengen punya pesantren. Alhamdulillah nih. Terus ayeuna mulai terus terwujud benernya pesantren. Alhamdulillah. Sabaraha nih kita proses pembangunan terus sebagai 7 bulan 7 bulan jemaah. Doa tuh luasnya bisa juga terus 2 tingkat ya. Insyaallah pengisian simkuring pada video kan ya kalau urus ada ya namanya saya kobong luasnya kayak saya kan bilang langsung nggak segitu prosesnya 7 sasi itu 7 bulan teh terus nggak jadi. Alhamdulillah berkat rajongan saraya banten tamu panasaran nabi mah dia bosan dia. Apakah dititah orang sampai sebenarnya cicing di dia pesantren orang di mendalam itu. Perjalanan lumayan panjang ya. Nah, ya, perjalanan lumayan panjang.
Februari 2020. Jadinya bingung tepan, saya bukan teh sebutan teh lain budak ajengan, lain budak kiai, tapi saya punya cita-cita yang menjadi kiai. Perjalanan 10 tahun di pondok pesantren di Manunjaya. Awalnya rek dimungkinkeun di daerah Bekasi. Terus rencana kedua dimungkinkeun di daerah Subang. Rencana ketiga dimungkinkeun di Cianjur. Oke bosan pilihan tengah-tengahnya dia udah sahabat di TV channel ya usia di tengah ya dimungkinkan ya kumaha pun bosan ya Dimungkinkeun teh ditetepkeun keur ngembangkeun agama di daerah tertentu. kusaha teh Ku guru. Cuman da kumaha hanya ngeunah takdir malah sadorelatnya. Hiji waktu di sesepuh daerah Pamengpeuk dari mulai MUI kecamatan, terus MUI desa minta kami supaya mungkin lembur kengembangkeun kana siar agama. Inti nama lembur cenah alasan teh lembur tos teu aya sepuh anu neraskeun tos sarpuh. Ya jadinya balik pikir akhirnya disuwunkeun ka guru ka Manunjaya, disuwunkeun supaya mukim di lembur nyaliran. Jawaban guru di Manunjaya silahkan mukim di Pamengpeuk asalkeun kudu boga tempat. Pan bingung saya budak kiai lain, budak ajengan lain, madrasah boga. Tapi tidinya gede harapan lah, buaya rojongan sepuh di dieu, di ketua MUI kecamatan aya rojongan. Akhirna tekad kuat memutuskan ke guru siap mukim di lembur nyaliran. Pada jeung can boga modal eta teh karek boga duit 50.000. Rek ngabiktian ngabangun teh boga duit 50.000. Alhamdulillah ayeuna tos bade 2 tingkat tina 50.000. ya Allah teh sehat bae subhanallahnya ari geus takdir nama teu bisa dipungkir. Kaki bosan jadi pan saacaranya pan mondok di Manunjaya teh begitu pulang ke kampung Kalemur tiasa aya rojongan di MUI, tiasa aya rojongan di kasepuhan setempat. Apakah orang menawarkan diri atau tidak pan belum tentu melentarang pan bosan mondok. Kalau resan ketua MUI kecamatan Pamengpeukna di bulan Manunjaya ini. Terus kesepuhan MUI desa pernah berkunjung ke Manunjaya dan berminat untuk menetapkan saya ini di lemburnya gitu. Bojong Ya, di daerah Bojong. Nah, kan anu jadi pertanyaan mah itu pertanyaan seueur maksudnya ngan aya hiji teh anu menonjol mah itu kunaon teu nikah heula eta lebih baik memilih membuat pasantren heula daripada nikah heula. Nah, tah cing Ustaz. Perjalanannya panjang juga ya. Panjang di wae, sepanjang jalan kenangan. Kumaha? Awal mulanya di Sapra beres di Tauda Manunjaya 10 tahun. Pantan itu sengaja abang dia
nyawa ya berenang aya kabangun di dia awewe pas teu kagelo dan kabangun eta. jadi lain gitulah inti nama hayang teh disebut teh pancek tadi ge teh lain budak kiai lain turunan ajengan madrasah terbuka pondok terbuka punya wadah lah kayak istri mah nyusul mun aya Insya Allah ya sahabat. Jamaah tidak ada kayaknya ya jadi inti nama lain terpayu yang aya wadah gitunya. tepayu Terpayu. Nah, can can payu lain terpayu. Nah, ari kieu Bosep ari masantren teh kahoyong urang maksudnya teh lamina ya nya lamina masantren teh kahoyong urang atau ditentukan pasantren kemauan sendiri pengen wisuda itu yang di pesantren itu 9 tahun 10 tahun baru bisa wisuda kahayang anu naon disebut teh kahayang anu kuat mah ketika masuk pesantren pas masuk pesantren ningali batur di wisuda tapi dia hayang wisuda hayang tamat akhirnya alhamdulillah caranya untuk duit pesantren jadi wisuda di pesantren mah minimal 8 tahun ya 10 tahun jadinya berenang ditempatkan di maksudnya teh tes wisuda mah mau urang kan mereka keluar atau mereka tetap di pesantren bisa lah kumaha guru ya kumaha guru gitu lamun cek guru ayeuna maneh kudu mukim di daerah anu bayangna kudu layak mukim di daerah panas salam abdi oge lain rek mukim di dieu kawitna mah rek mukim di daerah Batur cuman aya rojongan teu sepuh di dieu kudu ngembangkeun agama di lembur sorangan tadi teorinya ya mau tidak mau lah jadi itu sekalian kurang kabehnya di pesantren itu sekalian kurang jadi ku guru tadi geus ditempatkeun urang teh di anu keur ngasakeun deui teh soalna ilmu anu paling kental di pesantren mah bukan masalah ilmu banyak jeung heukeuna pinter jeung heukeuna tapi aya istilah tahdim kan menjadi guru turut kan menjadi guru dalam artian samina wa guru gitu aya guru lamun hirup aya barokah dirinya susana aja nabi itu pinter gitu aya itu pinter dina ngaji itulah biasa kali lah dibantu tapi aya ya nanti disebut gitu aya turutkan menjadi guru ya alhamdulillah saeutik-saeutikeun bisa ngembangkeun ilmu agama jadi kieu bosan tapi naon anu jali kageusna abdi ka dieu teh salasna mah keur mah bumi caket pun dari jadi kageusna teh ustad mudanya bari lain anak kiai lain anak ajengan bisa nyeun pasantren bisa ngabangun pasantren bisa ngadieukeun pasantren ku umur anu sakieu mudana jeung ku modal anu sakitu leutikna jadi eta nu kageus loba bosan tidinya panginten anu alhamdulillah nya ayeuna panginten janten narasumber simkuring berenang mundur seberapa ya bosan nu maju ustad muda ayeuna mah kepayunnya kamera kene aku siraman rohani kudu disiram ya rohani teh cekor ieu nya dina masalah istri kunaon can nikah tujuan lain teh hoyong nikah bade nikah mah sehari-hari hoyong nikah mah kitu cenah mau dina istilah Arab aya alamat aya ayat dua nana sami hartosna
bentena naon ari alamat mah ciri dengan saukur ciri heuh sepertinya ari ayat mah ti sajabaning ciri teh aya jalan pikeun urang ngadeukeutkeun diri ka Allah. Kunaon pangna dina ayat anu ngalegalkeun kana kawin dimimitian ku lafaz ayati wa min ayatihi an khalaqalakum. Pangna didinya dimimitian ku lafaz ayatihi teh kawin lain sabukur kawin, lain sabukur patali kasih antara awewe jeung lalaki, lain sabukur naon disebutna teh nya kitu teh dinilana ti sajabaning eta teh urang teh aya jalan ke urang awewe jeung lalaki pikeun ngadeukeutkeun diri ka Allah. Di dalam artian ieu ulah nepikeun ka geus kawin nu tadina can kawin mah daek ditium. Nah ari pas geus kawin lesot tium. Nah ari keur can kawin mah tahajud teh getol. Ari can kawin ari geus kawin tahajud teh kalakahan teu dengan alasan sibuk rumah tangga. Justru ayana rumah tangga teh ngajadikeun jembatan ke urang supaya leuwih deukeut jeung Allah. Dina rumah tangga teu cukup mawadah hungkul tapi kudu aya warahmah. Kunaon pangna dina ayat Quran mawaddatan warahmatan teu warahmatan mawaddatan. Mawadah heula tuluy warahmah. Lantaran ayana warahmah teh mimiti timbulna warahmah teh dina mawadah ayana rasa cinta awewe jeung lalaki. Tapi dina rumah tangga teu cukup mawadah hungkul tapi kudu dibarengan jeung warahmahna. Lantaran lamun ayeuna dina rumah tangga ngan saukur mawadah hungkul jelas rumah tanggana moal awet lila. Di dalam artian mawadah di dieu teh cinta, ari cinta mah pasti ditungtungan ku bosen. Bogoso teh ayeuna atuh pan urang teh keur naon keur kasep kene. Keur beunghar kene. Oke geus umur 60 tahun gerak kulit geus beot rek naon anu dipikah hayangna rek cinta kalebah manana beungeut geus puguh deuleuan. Kunaon pangna dini-dini jeung aki-aki masih kene bertahan ayeuna rumah tangga lantaran di guguruna lain mawadah hungkul tapi aya warahmah aya rasanya antara salaki jeung pamajikan. Nah, didinya rumah tangga teh matakan abi teh sare-sare ini tuh berat itu sanes. Jadi lain cinta mah lah waktu atau emang cinta ulah tuh cinta ulah tapi cinta mah lah waktunya ya. Itu cinta mah aku cinta ulah ari nu dijodohkeun eta cinta ulah teh deui cinta langsung warahmah nah siraman no hari ieu aya seetikna pencerahan kepada segala lagi nyaman. Ustaz mengenai desa penyandapan tentang maksud tujuan apa segitu tadi ngopi silaturahmi katanya perkenalan atau tadi terus kenalkan Ustaz Rijal di mana sareng masalah pembangunan terus kudu pondoknya terus siraman rohani oke alhamdulillah ada celah ke rumah tangga teh. Jadi kadeta kalau kalau pamajikan asal ditium jadi ditium salat tahajud jadi ulah kahalangan ku gawe putih lemurnya kadeta nya segitu mandan di simkuring sedang saja simkuring amit kumpul pamit pangkawa mana panca terus di TV channel pangna tong mohon subscribe anu can subscribe nya
ayeuna aya moderator baru. Aduh. Simkuring berenang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nongkoho, Omat lanjut terus di TV channel ya.